Ahmad bin Hambal ahli Allah wali Allah bisa hibernya naon madzhabul arba'ah kabeh bisa hiber nyana ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi mah mun maot embung dicabut ku malakal maut abdi mah hayang dicabutna langsung ku Gusti bae geus bae Gusti ja abdi geus deukeut jasa jeung Gusti mun abdi maot iraha bae abdi mah hayang langsung dicabutna ku Gusti nu bogana embung ku malakal maut sakitu pamenta abdi mah Gusti menta dikabul pamenta abdi sakali deui abdi mun maot menta dicabut ku Gusti ulah ku malakal maut sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tekebel nya nareup sare ngimpi kapanggih jeung aki-aki tapi aki-akina ngabogaan tanda bagus kasep sengit Waalaikumsalam sahaya abdi malakal maut aya naon henteu barek silaturahmi bae dijabut nyawanya cek malakal maut be kula ngadengikeun doa ente sedih kayak gitu mama lamun maut yang langsung dicabut ku Gusti Allah salah naon kula magembung cabut ku kula ngadengikeun cak nyana sedih jasa emang kula pun boga salah naon make jeung embung dicabut ku kula eta kunaon cek Imam bin Hambal Ahmad bin Hambal bejana dicabut ku ente menyeri cek nyana tu kula mah datang teh ka macem-macem jelema beda lamun ka datang ka ahli Allah atuh nyabutna lalaunan ditanya heula jeung lalaunan supaya ulah nyeri dititana kitu ku Gusti Allah lamun bangsa calon lurah mah toh asupkeun deui kotek bangsa calo-calo tadu geus gitu kuti melocot lamun teu tobat tobat teu bangsa ka kiai mah lalaunan nyabutna ge masyaallah set kadele semu rada nyerieun diantengkeun kecabut deui set insyaallah kadele ku malakal maut henteu muji kena muji heula cabut ieu teh sabarangan atuh ngeunaheun cek malakal cek aki-aki teh atuh ngeunaheun oh kitu nya tuh ulah sok aju embung ku kula emang kumaha gitu cek nya kusuk kula boga dosa naon sakitu batur wa ieu urang nyaritakeun ngimpi Imam Syafi'i kapanggihna ngimpi jeung Allah Imam Malik kapanggih ngimpi jeung Allah Imam kitu Ahmad bin Hambal ngimpi kapanggih jeung Allah aya Haji Pendi ngimpi kapanggih jeung kuntilanak budak masyaallah kunaon eta hate itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ujung-ujungna urang kabehan nu masantren salafi nu masantren modern nu henteu masantren nu jadi pejabat nu jadi petani nu jadi pedagang nu jadi pegawai nu henteu jadi nanaon tetep ujung-ujung nama geus datang kana ajalna maut mantap geus puguh nu masantren mah keur menempuh hiber menuju Allah nu sejen-sejen ge kahayang nama tetep bae ka Allah urang sanajan kukumaha ge tetep hayang ka Allah eueuh deui jalan iwal timun tayang kanu dipasrahan kunci surga ku Gusti Allah surga aya kuncina pintu gerbangna nu dipasrahkeun kuncina Kangjeng Nabi Muhammad ieu kuncina ulah bae kitu naon saha bae ulah wa kaasup mun encan dibuka ku anjeun jadi kunci surga aya di Kangjeng Nabi urang masyaallah geus bae urang mah ngadeuketan Kangjeng Nabi urang bae urang mah salat tepati bagus puasa tepati bagus zakat kitu keneh geus ngadeuketan Kangjeng Nabi urang cara ngadeuketanana maca sholawat ulah loba-loba saminggu 4444 geus ngomong loba tuh boh kula di Madinah tadi Madinah ngaijazahkeun sholawat ngaji
ieu salila di Madinah 8 poe awasnya menangkeun 4444 diat jasa siap barang berangkat ke Mekah ditanya menang sabaraha ngaji nang 500 cakur jeung dahar dahar mah bau sababaraha kali aya sholawat ngan 500 mun anak aing babet ku aing sia mun hanjakal we tatangga doang deketan Kangjeng Nabi Masya Allah kumaha bae carana urang cintakeun ka Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat atawa sedekah urang cintakeun ka Kangjeng Nabi kerajaban nah guys pokona aing mah deuk mawa aqua sabaraha mawa aquana 100 bawa ka dinya ku aing beres acara bawa deui ka imah beres hadirkeun doang pelit tah ngaranna Kangjeng Nabi ketika urang di naon gitu ngaranna timbang amal ieu cecepeh sabelah nu ieu sabelahna cecepeh sagede dunia nu sabelah ieu sagede dunia bahkan dina Qurtubi pan dicaritakeun dunia langit bumi jeung eusina mun ditimbang diasupkeun ka cecepeh masih kene logor kene Masya Allah nu endek ditimbangna sagede si Juned ya leutik segede jependi atuh gede-gede teh gitu ieu menuk ningalikeun maha dahsyatna nah timbang Kanjeng Nabi na di dinya nangtung ditihak etalah aya syafaatil uzma teh di dinya Kanjeng Nabi di dia we sok timbang aja pende maju kucuk timbang salat teu bagus teu husupan puasa sarua puasana nya mah kos kitu bebeja bae ka batur Bang zakat tilok ini ngaplek ieu cek malaikat teh mah kumaha ieu jeung ngaplek ieu Gusti oh ieu coba penghormatan ka Kangjeng Nabi kumaha eta osok baca shalawat teu coba deuleu bukuna yang dideuleu jarang osok ngan jarang ngan pernah manehanana ieu sedekah waktu muludan cucur doang ieu ku ieu oh cak Kangjeng Nabi berarti cinta ya ka aing sabaraha mawa cucurna 20 ngan ku anak 15 nya salima tah cak Kangjeng Nabi balangkeun lah habak ka ditu berarti cintaeun ka aing oh dibalangkeun bulot hampir teu datang hampir gitulah para jamaah urang geus di mana bae kuarinya di mana bae artina salat urang laksanakeun puasa kitu kene dina waktuna ya zakat ngan hiji nu nyekel kunci surga adalah Kangjeng Nabi urang cintakeunlah diri urang ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu urang kumpul di dieu karena cinta ka Kangjeng Nabi urang ke maulidan cinta ka Kangjeng Nabi urang ayakeun marhaba cinta ka Kangjeng Nabi urang lamun ngadenge abuya baheula mun marhabanya nu malam Jumat wah kenceng jasepan marhabana ge wahara kurang eta cinta ka Kangjeng Nabi urang yang mantak naon marhaba cintakeun ka Kangjeng Nabi wajan Muhammadiyah Nabi bidah ge los ajeun aing mah marhaba bae maka mun aya Muhammadiyah sisi imah urang geus urang marhaba di sisi imahnya nah habak geus lah teh ieu cintakeun ka Kangjeng Nabi masyaallah geus lamun Kangjeng Nabi bisa hibar ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ti Masjidil Aqsa bisa hibar ka Sidratil Muntaha usul ilallah maka urang mantak naon atuh nurutan sabisa-bisa urang lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sekedar gambaran bahwa pondok pesantren ieu lain sambaranna dideuleu secara zahir makos kieu tetapi lamun neuleunan lain make mata ieu urang bakal ngerenyed muringkak bulu ketika urang neuleuh bangunan urang mun neuleuna make ieu doang teu make ieu urang biasa-biasa bae urang neuleuh bangunan hotel neuleuhna make ieu pasti resep ketika neuleuh make ieu wadah naon si eta hotel bakal beringkak bulu ketika urang neuleuh sebuah bangunan urang neuleuhna make ieu bangunan naon si eta bangunan polsek dideuleuh ku urang indah oh jaheuh nya jelema garaga ketika neuleuhna make ieu sieun amat eusina naon sih di dinya
ketika orang neuleuh bangunan pondok pesantren dideuleuh ku urang sederhana amat jore amat tapi lamun neuleuhna make ieu neuleuhna make ieu beuh horenganan aya ridho Allah jeung rahmat Allah di pondok pesantren mantak lamun baheula Ki Khairun tah urang kula mantak kaju akrab jeung Ki Subandi naon baheula Ki Khairun teh akrab jeung bapakna Ki Subandi nu mantak kula terus bae neruskeun kolot terus bae datang ka kuari baheula kolot jeung kolot akrab mantak naon atuh urang kuari akrab adapun kelemahan jeung kekurangan masing-masing urusan masing-masing ulah haju urang anti ieu kusebab urang gagah kusebab urang hebat piceun lah ego eta sebab ego eta adalah babandul. Nah baheula mah Ki Khairun mah lamun aya jelema magahan ngaji hebat magahan ngaji dok santrina loba magahan ngajina gede kitabna di jalan doang nya ngadoakeun ngan di jalan ketika aya deui pondok pesantren santrina rada leutik kitu tah di deuleu ngaji amil jurumiyah ngaji amil jurum datang kadinya nempo ngadoa tapi lamun ngejah mah ada jabar baba beja berbata jabar tabata bata mim jabar mata jabar tamata sinjare sia jabar ya sia mata sia ta eta lamun kos kitu Ki Khairun mah datang Waalaikum misal ngobrol ngadoakeun sebab naon kaikhlasanna leuwih tinggi sebab ngejah mah pan zaman baheula mah nu mayar atau lampu ge pan sajadi-jadina aya rada gede mah pan tingkat keikhlasanna nyahoeun nya nama kaambe kos gitulah namantak urang bageur bae jeung sasaha ge ulah aya naon-naon mun urang hayang bisa hiber usul ka Allah urang kuari mah kuari biasa bae engke di akhirat mah ku gara-gara urang hasud isin ge di akhirat ku gara-gara urang takabur isin di akhirat mantak terutama para kiai ustad santri mantak naon yuk urang halimpu ulah aya naon-naon dalam rangka neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala urang doakeun para kiai mudah-mudahan dibere talaleger ku Gusti Allah dibere kararuat ku Gusti Allah dibere tabah ku Gusti Allah jeung khususna di dieu guru urang Kiai Haji Abdul Hamid mudah-mudahan dibere kuat istiqomah jeung teger sabar dalam rangka lillahi kalimatillah kitu keneh kabehan urang akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat mudah-mudahan urang gabehan diampura dosa ngiringkeun Kangjeng Nabi urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.